Jeng siang, aduh panas pisan ya kedulur sadayana. Kita masih berada di seputaran Desa Pamalayan. Kali ini kita memasuki pesawahan. Ternyata luas ya. Sawahnya kita tepat berada di sebelah utara dari jalan provinsi. Rada ngaler. Kita akan mengunjungi salah satu yang menjadi mitos ataupun cerita rakyat dulu, di mana ada satu cerita ketika zaman Pamalayan, zaman dahulu kala. Saung none bang? Saung Cimaruyung. Jadi ceritanya kapungkur aya salah sawios di pesawahan ieu teh aya nu sok hurung mancur saur para sepuh kapungkur mah ieu teh mangrupikeun sato atanapi naon janten teu katingali. Salah satuna kapungkur ngajantankeun nami Pamalayan. Pamalayan teh papalayan atanapi kapalai. Margi kapungkurna Pamalayan teh ngajantankeun hiji daerah anu para raja-raja Ciamis kapungkur osok moro atanapi marak. Makana di palidi aya nu namina Leuwih Kujang. Salah sawios cerita kapungkur aya raja anu kaleresan kujang naragag di Leuwih Kujang. Bismillah. Itu ketinggalannya. Salah satu kapungkur cerita anu ditandai ayeuna ku angka bungur. Jamin katingali pembeli di palih ditu mah nganusa sakieu. Ya kumaha tuh makam mah batu tapi no. Paside. Tinggal anggar tuh dige. Bismillah. Palih dia beraya. Jantan simbolna aya batu beraya. Assalamualaikum ya Rabbi Assalamualaikum. Tos katutupanku jukut jantan tepatos katingali
Mung ari simbol nama aya keneh baraya. Tah, eta batu. Tah, aya batu. aya. Tah iya eta. Ya eta makam ieuna. Dah ini kan hiji batuna. Jantan katingali disimbolkeun ku Tangkabungur di tengah sawah ngajantenkeun nusa.